Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kusabab karuniana urang sadaya tiasa kumpul dina waktu sieu. Shalawat sinareng salam hayu urang curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, ka para keluargana, ka para sahabatna sareng ka urang sadaya saluku umatna. Amin. Nepangkeun wasta abdi Rida Septi Nurdian sim kuring ngagem janten panumbu catur. Teu hilap ngaturkeun nuhun ka para pamilon sareng ka para pangjejer anu tos hadir dina ieu diskusi ngeunaan lomba antar kelas. Para pangjejer sareng para pamilon anu ku sim kuring dipika hormat, sarta acan ninca ka ieu acara sim kuring bade nepangkeun ka para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Anu kahiji nyaeta Bapak Ade Prayoga salaku Kepala Sekolah SMAN hiji. Anu kadua nyaeta Sadere Wahyu Nurmedika salaku Ketua OSIS di SMA ieu. Supados urang leuwih naleman ka jejer anu bade didugikeun, hayu urang ngregepkeun kamandang ti pangjejer. Sumangga ka Bapak Ade Prayoga kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Ade Prayoga anu parantos ngadugikeun kamandangna. Numutkeun kana mantenna diayakeunna lomba antar kelas ieu teh supados para murid tiasa ngajaga tali silaturahmi. Anu salajengna nyaeta mangga ka Sadere Wahyu Nurmedika kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Sadere Wahyu Nurmedika nu parantos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon anu didugikeunana nyaeta naon wae lomba anu bade diayakeun dina lomba antar kelas ieu teh. Kulantaran waktos anu sakedik salajengna sim kuring bade ngawatesan kanggo para pamilon anu bade tumaros ngan ukur ka saurang. Dina ngadugikeun patarosanana mangga ngacungkeun pananganna. Hatur nuhun ka Sadere Putri Adinda anu tos ngadugikeun patarosanana. Sumangga ka Sadere Wahyu Nurmedika kanggo ngawalar patarosanana. Hatur nuhun ka Sadere Wahyu Nurmedika anu parantos ngawalar patarosan ti Putri Adinda. Para hadirin sadaya, teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Sim kuring salaku panumbu catur nada ngahapunten bilih aya kalepatan tina cariosan. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.